Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadayana. Tampang dari sarang pun simpuring mereka berhari-hari sarang Simkuring pun raya kilal hakim. Iwarta sudah dipilih di freelancer.com. Sabaraha warta pilihan parangges lebet ka meja redaksi sareng bade ditanggapen ka pamirsa dina pindangan warta bahasa Sunda edisi Senin 25 Mei 2026. Salami 3 menit ke payun, pemirsa, baris pampiru karupa informasi di sabudaran kurang. Pemirsa, ieu anjeunna iber salengkapna. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi nampik pengajuan uji material ngenaan pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara. Mahkamah Konstitusi angke negaskeun yen Jakarta masih janten ibu negara. Kota negara dugi kaya komputer presente. Putusan nomor 71 garis miring PUU 24 Romawi garis miring 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi napik pengajuan uji material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ngeunan ibu kota negara. Eta hal ditegaskan dina sidang di gedung pleno MK anu dipimpin langsung ku Ketua MK Suhartoyo. MK oge negeskeun yen ayeuna Jakarta masih keneh janteng ibu kota negara. Numutkeun Hakim Konstitusi Arif Hidayat, pamindahan ibu kota negara di Jakarta ke ibu kota Nusantara kudu dibarengan ku kaputusan presiden. Dumasar kana eta hal, MK ngajen yen pangajuan ti pamohon henteu miboga alasan nu kuat. Gugatan uji material kana Undang-Undang IKN diajukeun ku saurang warga nu ngaranna Zulkifli. Pamohon netelkeun yen ayana sabaraha pasal dina Undang-Undang IKN jeung Undang-Undang DKJ bisa dijadikan dasar kaputusan presiden minangka syarat konstitusional ngenuna perpindahan ibu kota negara. Tim Liputan News ngalaporkeun. Mahkamah Konstitusi napik pengajuan uji material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ngaunan ibu kota negara. Eta hal ditegaskan dina sidang di gedung pleno MK anu dipimpin langsung ku Ketua MK Suhartoyo. MK oge negaskeun yen ayeuna Jakarta masih keneh janteng ibu kota negara. Numutkeun Hakim Konstitusi Arif Hidayat, pamindahan ibu kota negara di Jakarta ke ibu kota Nusantara kudu dibarengan ku kaputusan presiden. Dumasar kana eta hal, MK ngajen yen pangajuan ti pamohon henteu miboga alasan nu kuat. Gugatan uji material kana Undang-Undang IKN diajukeun ku saurung warga nu ngaranna Zulkifli. Pamohon netelkeun yen ayana sabaraha pasal dina Undang-Undang IKN jeung Undang-Undang DKJ bisa dijadikeun dasar kaputusan presiden minangka syarat konstitusional ngeuna perpindahan ibu kota negara. Tim Liputan iNews ngelaporkan. Mahkamah Konstitusi napik pengajuan uji material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ngeunang ibu kota negara. Eta hal ditegaskan dina sidang di gedung pleno MK anu dipimpin langsung ku Ketua MK Suhartoyo. MK oge negaskeun yen ayeuna Jakarta masih keneh janteng ibu kota negara. Numutkeun Hakim Konstitusi Arif Hidayat, pamindahan ibu kota negara di Jakarta ke ibu kota Nusantara kudu dibarengan ku kaputusan presiden. Dumasar kana eta hal, MK ngajen yen pangajuan ti pamohon henteu miboga alasan nu kuat. Gugatan uji material kana Undang-Undang IKN diajukeun ku saurung warga anu ngaranna Zulkifli. Pamohon netelkeun yen ayana sabaraha pasal dina Undang-Undang IKN jeung Undang-Undang DKJ bisa dijadikeun dasar kaputusan presiden minangka syarat konstitusional ngauna perpindahan ibu kota negara. Tim Liputan iNews ngelaporkan.
Putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026 selesai diucapkan pukul 14:54 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi sebut di atas yang nama-nama hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti serta dalil oleh pemohon atau kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Biasa, mengsak itu pidangan waktu sudah dinadang kieu. Kawakilan Sang Kuning perusahaan redaksi Lensakom sing kuring pun raya pilar hakim. Sarang pun simkuring Wika Prihariati. Saya amit mundur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Sarang kapunten bilih aya kecepatan dina yang gak terlaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.